Toh reka mana eta? Ailangan si Caplin. Kemana si Caplin nanti isuk atelu. Makanya rek dengan si Caplin ke kebon-kebon. Si Caplin juga nama ngumput di teanganku. Nu boga eta nu boga teh embe. Mena meureunan. Di tanganku nu boga embe. Mainan merkosa cenah. Ampun. Aya wae si itu. Ulang ge jadi hayang. Makanya si Caplin mereka sadoma ya wae ah. Si Caplin aku kawe di mana jelema kos kitu. Hanya sugan kan ini membutut daekeun. Muncak eta karek gumincil. Naona? Dombana. Dombana? Heeh, karek gumincil cenah. Cito. Urang ge aya perlu euy. Urang menang teu ngicolok duit Cito. Anaknya tutup bulan. Tanggal 30. Kamu kira tuh can anu mayar utang ka aing lagi. Saha anu boga hutang sih? Nah batur. Kan ada minjem duit cenah. Urang teh boga jeung meuli beas Cito euy. Anjing geus 2 poe teh kabeli beas. Ada sek paling minjeman Cito. Kurang aja kan ngerang-ngerang aing. Amanna teh CS jeung urang. Heeh. Urang apa-apa. Kita nanti jelema seranangan disikap. Oh, berarti urang teh mau dibere nginjem duit teh meureun. Oke ulah, teh urang geus amplop si Caplin, geus beres. Arak urang arek nampu heula duit dina jero gentong sugan aya kene. Lu duit teh jero gentong aya wae Cito. Toh, urang kuat teh beas-beas. Acan urang geus 7 mulut toh. Pagawean nasi. Mun biasa teh kabeli aya sarua pacak oleh. Ya geus mana tuh rek dengan itu mah si Caplin mah. Kan urang teh ye toh. Urang diuber-uber teh Cito teh tadi teh. Urang teh duh, pangabutuh pisan je baru lagi suka rek hajat nyundatan budak toh. Ya sugane Cito rek nyumbang naon gitu. Heeh. Iya, ayo kira-kira nyumbang mun aing aya kawin aya sunataneun. Pan boga sunataneun lah aki-aki Komar. Panggera gajemas ini tek-tek na Cito. Oh, nu kuduna mah eta mah geus lain lagagi deui eta mah kudu bedog anu diasah dipanggas. Kuluna sekalian. Cito, urang kagugu sia nempo aki-aki Komar teh ya. Urang sih Jendil sia kawewe teh. kiraku. Kamari ge nih kuat nepikeun ka pingsan. Dipakosa. Aduh, Anu kamari mini lensi lain. kamari kuat pingsan. Ya Allah, pingsan naonna diperkosa ku Ki Komar. Da gagangna ge lotik si Komar mah. Pingsan masalahan Cito. Nih nak. Ragang dina talupuh jadi pingsan. Omongan teh. Di mana si Caplin? Oh, bukan enggak. Kabur nang geus ka mana mah. Kana kasutan kabur. Setting. Buat kena raka. Manehna. Nya buru-buru pengen tadi hamperu. Oh, nya kudu nama ya sumani jamaah. Main tadi hamperu ka aloh. Yo, main nama boro-boro mah paham Allah. Salat oge salahan. Salatna. Oh. Nya hareup ka mana salatna? Harap kitu ka ditu tuh. Kidul. Manya ya salat yang hareup bidul aneh-aneh wae Cito mah. Maghrib. Biar aku maghrib. 4 kali sujud. Belum si Caplin ya. Geblek eta mah meureunnan. Si Caplin mah. Caplin 11 12 buka babaturan eta mah. Sararede. Toh, aing sia kagugu ngadeng ngomong si Acan teh. Kunaon sih? Ngomongna kos kitu lain aya irungan eueuh ngomongna. Mana ya aku irungan eta. Nah aya kan irungan ka genteng tangga kalungkung eta.
Lain kurang naon ngomong kos gitu kos nu irungan teh atuh udah teka harti. Eta mah si Acan, si Sabrina mah biasa. Si Acan teh si Acan. Liur. Si Acan teh Oh, eta mah si Acan. nu irungan teh geuning kos kitu. Si Sabrina mah dongo. Oh. Suarana biru. Tuh si Acan. Udah si Sabrina si Acan tuh. Mana si Acan? Tuh si Acan, Acan. Ayan, Apin. Ayan, Apin. Jangan jahat ya. Jangan ke umur teh 70 tahun ngomong bener. Acan. Acan nih. Halo. Eta mah malah kali kenal arek nyeret deui. Tadi wae embe digana ku si Caprin. Eta. Ito, tolak anak-acan. Bantuan Acan. Acan balik. Alian Apin. Bapak beta. Lain ketok. Apin. Alian Apin. Lain cari. Ayo temawa kali rapi ya sagolong eta. Alian. Ayo. Apin. Alian. Udah. Anggol. Acan balik. Kita Acan. Tadi Acan Apin. Jelema dongo kitu anu kalian ku tali rapi yang modar meureunnan buah-buah mbena geun teh diperkosa ku si Acan ku si Caplin. Ya ampun eta kada kira rarono mah amun rono meureunnan bongot mati ka si Caplin domba. Hati Ata Oma